Kurang erek nyarita tentang jelema anu diharapna beda, ditukangan beda, anu bisa disebut cepu, munafik, jeung pikasireun kalakuan eta gitu. Kadang manehna asup ka grup A, asup ka grup B. Mainna cicing di grup B ngagorengkeun grup A. Mainna cicing di grup A ngagorengkeun grup B. Eta jelema anu matak pikasireun pisan lah cep urang mah. Aya perkara kieu ye manehna. Manehna ngagu-ngagu grup A di grup B. Manehna ngagu grup B di grup A. Tapi kadang manehna pernah ye nya manehna ngagu grup A keur di grup B supaya grup B sieuneuan. Terus sabalikna deui oge kitu. Nepikeun ka teu kapanggih. Teu hiji mangsa kapanggih, barudak bisa menilai bahwa jelema eta jelema anu disebut oge bisa wae cepu, anu munafik, nu dihareupeun beda tukangan beda. Anu pikasireun teh kieu. Mainna asup ka grup A ka grup B, main ditenggelan ke grup batur. Posisi mana keur di grup A, tau nulungan tah barudak nama. Teu pamain ngadeukeutan ka grup B, ditulungan ke grup B na. Mainna nyebut nuhun, tapi ngasyukur dihareupeun. Tukangeunna mah tah anjing deui. Pikasireun sih sebenarnya mah. Pikasireun teh naon? Kulitna kandel jeung tina beungeutna. Bisa nganahan ka era diri sorangan hareupeun batur. Sehingga batur oge anu menilai manehna teh lain hayang ngeunggel, tapi hayang seuri ku kalakuanana. Coba sih sok tingali bordak maneh anu ngadengkeun carita ieu aya teh nu kitu. Lamun aya nu kituna sabarkeun ka imana bata di ka surga. Terkadang hidup itu kudu adilnya. Jelema pasti menang karma hiji waktu. Suatu saat mana bakal menang kegundahan, kegelisahan, keresahan. Jadi ayeuna boh maraneh-maneh nu ngadengkeun carita ieu anu masa boga babaturan anu kitu keun bae berat. Tong diperpanjang, kudu diomongan, tu kudu kumaha disigeung, ataupun sangeunahna anggape orok karek bisa leumpang. Komodi disingsinan ulah karunya soalnya mana keur nyieunkeun drama anu gajina gede cek manehna. Mungkin mana enak keur acting caritana supaya kapake ke bordakna. Atau mana enak keur diajar kumaha sih cara bisa main drama Korea meureun. Anggap we lah kitu. Keun bae tong disiegeun karunya. Tak kecuali kalau main awani ngadu domba. Tong seueur nyarios. Canak we kaleuweung, coplokeun jelina hiji, bikin kakolotna. Tah budak sia kitu kalakuanana. Tong diperpanjang dari STNK.